Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala. Amma ba'du. Sing abdi hormati ka jamaah pengawasan anu malulia. Mudah-mudahan orang sadaya tambih-tambih milik rezeki ku Allah, disehatkan selalu badan aku Gusti Allah, dipanjangkeun yuswana amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada pendukung Gilang Official, yang mana mudah-mudahan kalian yang sudah mendukung kami, yang sudah like, subscribe, dan share-nya, mudah-mudahan kalian semua ditambah-tambah milik rezekinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbih shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-babul khamisu fi fadilatil iman. Bab anu kalima dina ngajelaskeun kautamaan iman. Naon sih anu ngaran iman teh? Iman eta percaya. Eta nu kitu iman. Wa huwa fil lugati tasdiqul qalbi al mutadammin lil ilmi bil masadiq. Ari nu ngaran iman teh, dikanyahokeun ku hate bari jeung nyaho kana anu dibenerkeunana. Nu kitu ngaranna iman. Orang percaya ke Allah, yen ayana Allah, bahwa Allah teh ahad, Allah teh soman, Allah teh maha esa. Ya. Nu kitu eta ngaranna iman ka Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Cuan cekang jeung Nabi teh anu ngaran iman mah yeuh hiji ma'rifatu bil qalbi. Nganyahokeun ku hate, ku perasaan, wa qaulu bil lisan saenggeus urang nganyahokeun ku hate, ku urang ditulis dina hate urang teh ku tinta emas. Sangka naon? Sangkan urang teh ulah poho kitu tah. Mangkana kudu ditulis ku urang dina hate urang teh pake tinta emas. Pang ulah poho. Yen urang teh nyaho percaya ka Allah bahwa Allah teh ahad, Allah teh samad, Allah teh muhalafatul lil hawadisi. Gitu ya. Urang teh nyaho kana arti-artina. Kenal urang ka Allah, nyaho Allah teh wujud, ayana Allah jeung deui moal sampe Allah mah ruksak. Gitu ya. Moal Allah mah percaya urang ka Allah, urang nyaho kana anu dipercaya ku urang. Eta ma'rifatu bil qalbi, nganyahokeunna ku hate. Saenggeus kitu anu ngaran iman mah teu sampai ka dinya horeng. Aya deui wa qaulu bil lisan, dilanjutkeun deui nyaeta wa qaulu bil lisan, diucapkeun ku urang. Ku sungut urang teh nya diucapkeun ku lisan urang. Bersahadat teh urang. Diucapkeun ku hate teh asyhadu alla ilaha illallah, nyaksian kaula bahwa henteu aya pangeran anu hak wajib disembah angin Allah. Diucapkeun ku urang, tancepkeun ku urang dina hate orang, baru diomongkeun ku urang, urang teh bersaksi. Artina nyaksian urang mah ku hate nyaksian teh bahwa henteu aya pangeran anu hak wajib disembah kecuali Allah. Eta wa qaulu bil lisan, diucapkeunna ku lisan. Anu katilu nyaeta amalu bil arkan, migawe kana rukun-rukun iman. Rukun iman eta aya genep. Anu kahiji urang iman ka Allah, anu kadua urang iman ka malaikat-malaikat Allah, anu katilu urang iman ka kitab-kitab Allah, anu kaopat urang iman ka Rasulullah, anu ka lima orang iman ka poe kiamat, anu ka genep orang iman ka qada jeung qadar. Eta orang iman ka Allah dilakonan ku urang kabeh kitu ya.
kayak diharap aya tah anu ngaranna cabang iman. Aya buktina orang iman ke Allah teh, orang berkeyakinan yen ayana Allah teh wujud. Pan ya, wujud. Eta Allah eta aya pan. Allah teh basir, maha melihat. Allah teh sami, maha mendengar. Jadi orang endek di mana bae gitu ya. Kanyahoan ku Allah mah. Orang endek di Kalimantan tah, endek di kolong langit tah, endek di liang lahat tah, kanyahoan ku Allah mah. Endek di mana ge. Sebab Allah eta maha mendengar, maha melihat. Yen orang percaya ke Allah, Allah teh bisa nyaho karena hati orang, bisa nyaho karena awak orang, bisa nyaho karena kalakuan orang teh. Kumaha eta bukti tina percayaan orang ka Allah. Ya berarti orang teh henteu ngalakonan karena pamaksiatan. Eta buktina ngajauhan pahalaman lantaran pan orang nyaho ka Allah. Eta bakal ngadenge gitu. Bakal neuleuh karena orang teh, makana ku orang dijauhan panghalaman teh. Orang percaya ka poe kiamat, orang percaya karena kodok jeung kodar, percaya belah karena poe kiamat. Yen ayana kiamat teh ayana surga jeung neraka. Orang teh pan hayang nama hayang ka surga kabehan ge betul. Baik anu di dieu, baik pun anu henteu aya di tempat ieu, lamun kudu ditanyaan mah ieu hiji-hiji. Kabeh ge pan jawaban hayang ka surga. Baik anu tukang ibadahna maupun anu tukang maksiatna. Hayang kabeh ge ka surga. Pan jawabanna manehna doang heuh. Doang ngucak ge manehna. Lajan manehna tukang maksiat ge. Ari kalakuan lain pi surgaeun kitu tah kalakuanna teh. Pi nerakaeun. Maksiat di manehna teh. Emang kadang urang teh kana pi maksiatin masuk di bere poho bae. Di bere poho bae teh kana maksiat. Asa doang henteu maksiat bae tah. Padahal mah maksiat gitu tah. Doang aya huntuan. Asa doang henteu maksiat, urang teh asa doang bener ya hirup ya. Padahal masalah gitu. Eta di bere poho eta kalau kitu eta. Ya. Ari kaya hayang mah doang nu heueuh, hayang ka surga. Ari kalakuan teu nah. Atuh pandal ka hayang mah ditaya ku ya hayang ka surga. Atuh hayang aing ge. Oh, dong no. Dong surga eta bogana bae pan. Ari kalakuan sasapoe lain pi surgaeun. Teu endah bae kalakuan teh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun. Al iman eta uryanun, sataranjang cenah ge iman eta. Jadi iman eta sataranjang teu make nanaon. Teu make nanaon. Iman urang teh sataranjang. Laju naon tah iman urang teh supaya ulah teh sataranjang gitu tah. Jadi iman teh doang sakumaha urang ngagublag ka alam dunia padahal teu make nanaon. Tah kitu tah iman ge. Iman eta kos kitu. Laju aanggoanna teh papakean iman teh naon? Walibasu at-taqwa, aanggoan iman teh takwa cenah ge ka Gusti Allah. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Naon sih nu ngaran iman teh? Ngajauhan kana larangan Gusti Allah, ngajalankeun kana parentahna. Eta nu kitu takwa eta. Ku Gusti Allah titah ibadah henteu urang. Kumaha manehna bae. Ari anu diparentah ku Gusti Allah kumaha teu dilakonan, ari anu henteu diparentah ku Gusti Allah dilakonan. Kitu tah. Dibalikeun urang mah. Eta jelema kitu tah henteu takwa cenah. Jadi imana teh imana. Henteu make nanaon imana sataranjang bae. Nol bela. Ai iman nu pan pokokna eta cuma percaya doang. Iman eta. Iman mah iman manehna. Percaya gitu ka Allah. Ngan henteu takwa manehna teh. Jadi anggoan gitu iman teh sataranjang bae gitu. Wajinatu al hayau jeung ari perhiasan iman teh al hayau isin cenah. Perhiasan iman teh isin. Isin ka saha? Lain isin ka papada, tapi isin urang ka Allah. Isin urang nalika orang henteu ibadah ka Gusti Allah. Pancak Gusti Allah teh wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Sok Gusti Allah teh
Aing tepati-pati aing nyiptakeun daria wahai jin jeung manusia iwal titah nyembah ka aing. Tah ku Gusti Allah teh urang titah nyembah. Titah ibadah ku Gusti Allah. Urang teh diciptakeun ku Gusti Allah teh ya. Diberikan nikmatan mata, diberikan nikmatan sungut bisa ngomong, diberikan nikmatan leungeun, diberikan nikmatan suku bisa lempang, bisa lompat. Lain dipakai ibadah urang pakai nu teu endah. Coba sewaktu-waktu orang dicabutkan nikmatan orangnya ku Gusti Allah. Contohnya orang dicabutkan nikmatan itu bisa dulu ku Gusti Allah. Kumaha tah? Nu ngomong naon ka Gusti Allah. Jabogana ieu eta mah. Bogana hakna eta mah. Nek dicokot poe anu ge. Buang bahamin ngijeban pacul ka bahaya. Cok bahamin tak. Baya ieu poe dicokot pacul. Atuh jam lagi dicokot ku bahamin. Bogana ieu. Ai jelema jeung jelema deui mah sok aya aba-aba tapi Gusti Allah aba-aba. Urang dicabutkan nikmatan lempang. Tadina orang jag-jag bisa lempang, jag-jag bisa lompat. Nalika dicabut ku Gusti Allah, lumpuh teh ngaranna eueuh bisa naon? Setruk teh ya. Tadi mah orang bisa kayaknya lempang ka sawah. Begitu orang datang ka imah, kulupuk teh bisa lompat teh bisa lempang. Dicabutkan nikmatan Gusti Allah. Nek ngomong naon ka Gusti Allah. Ya bogana ieu. Jadi orang tadi alam dunia teh nek naon anu disombongkeun. Teu bogana naon urang mah. Eueuh. Menjadi lamun aya jelema sombong teh naon sih nu disombongkeun ku dia. Dia itu teu bogana naon. Makana sombong kana jelema sombong sodakoh teh hukumna. Atuh jeung naon mah anu disombongkeun. Nyawa ge titipan manehna. Lamun sewaktu-waktu dicokot Gusti Allah, teh ngomong naon mana ka Gusti Allah. Ya moal bisa ngomong naon. Jadi mumpung urang diberikan nikmatan ku Gusti Allah, diberikan nikmatan bisa neuleuh, diberikan nikmatan bisa ngomong, diberikan nikmatan bisa lempang. Hayu urang dipake ibadah, dipake pengajian teh kos kieu lah, ya. Ulah dipake nu teh endah bae tah. Bisi Gusti Allah murka ngamukana urang. Dicabut ka nikmatana. Pugu dia kuaja diberikan nikmatan suku gaji lempang kamu sholah jamaah pengajian kah dipakai ku dia nonton dangdut bisa ngerasa izin ka Gusti Allah nalika orang ngalakukeun pamaksiatan izin ka Gusti Allah maka sampurna cenah iman urang teh anu tadina sataranjang jadi henteu sataranjang jadi aanggoan iman urang teh gitu wasamratuhu al ilmu ari buahna iman ta ilmu. Jadi buahna iman ilmu teh ilmu anu diamalkeun. Contona urang nyaho kana pangharaman dijauhan urang. Urang nyaho kana anu subhat, nyaho kanu makruh dijauhan urang teu dilakonan. Tapi kadang pan urang manyaho gitu ya kana hukumna, tapi tetep urang dilakonan bae. Tah nu kitu mah cuma boga ilmu doang. Tapi kumaha teu diamalkeun. Buahna iman eta nyaeta ilmu gitu nya. Ari dina kitab Komitugian mah ngaran iman eta henteu ngakandelan, henteu ngaipisan. Jadi iman mah sakitu bae gitu tah. Percaya ka Allah. Henteu bisa orang tak iman eta aing mah percaya jasa ka Allah. Henteu bisa orang kitu eta. Aing mah orang percaya ieu cenah ka Gusti Allah. Henteu bisa tah orang kitu. Lamun kitu mah mangmang ngaranna. Pantes sah. Jadi iman eta sakitu-kitu dalah bae. Pan gulang masuk dipake babasa lain. Aya ustad nonton dangdut. Cok orang tak eta mah ustadna imanna ipis keneh. Buktina nonton dangdut cenah. Iman mah teu bisa kitu. Ari kitu mah kiai anu sok ibadah, anu sok pengajian bae, kandel imanna. Amun kitu mah. Tapi henteu, iman eta cuma sakitu-kituna lah. Cuma percaya doang. Teu bisa orang percaya jasa, orang percaya gitu. Eta anu kitu ngaranna iman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lahu. Henteu iman maksud di dieu teh lain henteu iman ya. Henteu sampurna iman anjeun sadaya kana jelema anu
dibere amanah selalu ingkar gitu tah. Jadi jelema na ingkar bae dibere amanah ku Gusti Allah. Ingkar bae manehna. Tah eta nu kitu teh imanna teh teu sampurna cenah ge. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadauh deui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yajibu li ahihi ma yajibu li nafsihi. Cek Kangjeng Nabi henteu iman tina aranjeun sadaya. Doang tadi kana ya kalimahna teh. Jadi henteu sampurna iman aranjeun sadaya gitu ya. Henteu sampurna imana. Hatta yajibu li ahi sehingga anjeun teh kudu resep heula kana naon anu dipikaresep ku anjeun. Jadi contohna kieu, Abah Hamim boga pacul. Ieu pacul teh eunaheun cok Abah Hamim teh dipakena teh. Di samping ngeunaheun laju dipakena teh lamun dipake macul teh taneuhna teh teu nempel kana ieu pacul. Bagus belah paculna teh. Ya. Resep ieu Abah Hamim kana pacul teh. Resep. Laju ya Abah Saman teh babeh kula. Resepkeun ieu teh kana pacul Abah Hamim teh. Laju cak Abah Saman teh kana Abah Hamim. Kak, kula mah ye resep kana pacul kula, kana pacul kakak jeung kula mah ih sabodo. Dibikeun tah ku Abah Hamim. Tah jamaah sadaya iman eta kudu sampai kitu cenah ge orangnya. Kudu sampai orang teh lamun resep orang kana hiji sesuatu laju jelema eta hayangeun kurang dibikeun bae dengan ikhlas. Jadi naon bae anu kurang dipake ka resep begitu anu menta dibikeun kurang. Sangka naon sangkan iman urang teh sampurna gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu fis sadri al mu'min wallahu alam bisawab. Sakitu sing abdi kurang lebihna mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.